dadak asa baluang geus eueuh tangkal nu nangtung nu nyesa kari tunggulna ribuan hektar nalangsa. Ini di Kancra masih sepi. Tadi ngabarin lagi pada jalan. Hari ini acaranya adalah kita mau keliling kota Bandung, kota tercinta, dengan komunitas mini bike Bandung. Orang kecil-kecil semua, orangnya gede-gede. Sambil nunggu mereka, karena ini tempat ngopi, jadi kita ngopi dulu, biar jos. Naka gunung-gunung di luhur ningali Bandung, meuni geuserin ku tangtung suhunan imah geus dugdeg di luhurna haseup mulet deudeuh teuing kota kembang karunya Paris Van Java hayang berhiber jeung bermartabat geuning beut kieu jadina yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Ka sisi laut nguriling sapoe jeput neangan sesanu endah pasir pacampur jeung runtah biwir pantai pinuh ku jongko bari jeung rada teu betah markir motor terus ngalamun nah hanya ari manusia ngagalaksak abong sampurna yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Ya, komunitas motor kecil Bandung ngumpul hari ini, alhamdulillah. Nafsu kepegung karena selama Ramadan kan sulit juga buat keluar, terus hujan. Ini sekarang kayaknya Bandung udah mulai cerah, jadi alhamdulillah. Ini ada motor lucunya keluar semua nih kayaknya. Gitu. Ya. Yang paling menyenangkan adalah silaturahmi, kumpul bareng teman-teman, terus bisa manasin mesin lah ya. Nanti kita akan keliling terus dari Asia Afrika ke Sudirman, ke Pascal, terus sampai akhirnya ke Setiabudi, terus nanti ke Dago, kalau lancar ya. Nanti finishnya juga akan berakhir di Jalan Braga lagi. Ini Jalan Legenda Bandung, Jalan Baraga. Momotoran ke jalan raya meuni geus eueuh nikmatna polusi kabina-bina angkutan umum pabelit jumlahna geus loba teuing anu mere izin trayek sigana ngan ngitung proyek kota asa jadi poek matak eungap matak bengek yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Momotoran ider-ideran hareudang campur prihatin ngadua kanu kawasa mugia enjing pageto aya pamimpin nu nyaah ka leuweung jeung gunung nyaah ka laut jeung kota ulah mung ka kulawarga sareng ka golonganana sok geura istighfar munajat kanu kawasa. Jalan-jalan pagi-pagi pakai motor-motor kecil sama teman-teman memang sangat menyenangkan. Ini banyakan kita hari ini. Kita sekarang lagi transit di depan Babakan Siliwangi atau Baksil ya. Dan habis Lebaran jalannya masih lengang, kendaraan masih sedikit yang lalu lalang. Terus udara jam 8, setengah 9 pagi itu memang kalau Bandung bicara Bandung, sejuk bukan main. Jangan lupa kalau ke Bandung, terus
ngapain kalau ke Bandung? Ya ngapain aja lah, di Bandung tuh segala ada. Ya. Da Gusti mah pan moal jalir janji. Kami moal ngarubah nasib hiji bangsa, lamun eta bangsa teu ikhtiar pikeun ngarubah nasibna sorang. Jelas pangitanya. Jadi tugas urang teh ikhtiar jeung ikhtiar. Yu di ayeuna urang bebenah